Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos taruang teu acan atos daramang sadayana kampung naon namina Sukamaju Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Ciahurebeuti, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, meni molotot sih Oce. Ternyata dulu kita satu kabupaten. Ayeuna tos misah abdi janten Kabupaten Pangandaran. Luar biasa ibu-ibu orang Sukamaju Hilir ternyata garulis saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunuh, duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Uyosa kali deui angkat triple Kang ehona kirangan. Yus da ieu mah sanes kori ieu mun kori ku eho sing sae. Cek cek triple angkat, cek terus cek doakeun tukang salona mudah-mudahan sing ka surga. Ulah kagok jeung salon-salona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, teu kapaksa, sadar. Ieu teh nu ngajawab salam teh aneh nu kompakna teh ibu-ibu. Punten ibu ieu nu dikaropea harirup henteu. Ih, sudah ningali paku ge kalanga huleung. Biasa sok ningali dina YouTube ayeuna aya aslina jadi grogi kieu. Hari ngajawab salam henteu. Sakali deui Ibu Araya, Bu nu palih dieu aya repeh Bapak. Oh, aduh, aya soraan henteu. Geus hese mun kana udud riweuh lalaki mah. Giliran diajak nyora mah. Tah terus tong ngabingungkeun nya bapaknya. Bapak teh dah hirup sok urang diajar nyarora sarerea. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Al-hadis amma ba'du. Limpati payun ngahaturkeun nuhun ka pengatur acara kakersana Kang Ustad MC anu parantos masihan waktos. Abdi meuni asa hayang ceurik dipanggil nyebutna cucu. Jadi cecurikan. Masya Allah.
saumur-umur kagarik disebut cucu dia langsung meringkak bulu punuk biasana sok ibu Masya Allah atur nuhun mudah-mudahan ya kesepuhan Al-Mukarram Pak Ustad kersana nu parantos masihan waktos doakeun mudah-mudahan sing sehat panjang yuswana itu nu di tengah teu amin jika nu keheul ka MC Pak Ustad ieu teh nya mohon sok ari ngadoakeun Ustad teh Ibu Aminah sing semangat sabab anu diperyogikan peran ku urang di alam dunia nu utami adalah perannya para kiai ya teh kalebat para kiai para ajengan para ulama makana doakeun para ulama sadaya nu aya di Sukamaju Hilir sing disarehatkeun ku Allah diparanjangkeun yuswana abdi mah keung lamun di Sukamaju tos teu aya kiai tos teu aya ajengan matak daripada kiai ngantunkeun ti payun uyos Pak RT we heula aya Pak RT nu mana Pak RT na oh cobi Pak RT menampakkan diri ari Pak RT di dieu jalmi sanes biasana upami jalmi mah ngaji teh sok menampakkan diri nutara menampakkan diri mah jurig jadi lamun Pak RT ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput aja nah teh sopan aja ka RT nyebut jurig ya Pak RT nu bae dia ya nu nyebut jurig teh meni tarik ya geus Pak RT omat ulah dibere BLT nya pupuh lemur papayung masyarakat kersana Bapak Kepala Desa Sukamaju alhamdulillah Masya Allah ternyata Bapak kuwuna kasep nyamanya gelis saja alhamdulillah jalmina gagah salirana agung jadi teh Pak kuwu namina Pak Ahmad Gojali golongan jalmi lintuh doakeun mudah-mudahan Bapak kuwu sing dinasibkeun hiji waktos maku Allah sing janten camat aminan atuh ketos jadi camat sing jadi bupati tos jadi bupati sing jadi gubernur ketos jadi gubernur urang ngalamun Pak Kuwunya urang nyalonkeun presiden Pak Kuwu calon presiden abdi calon wakilna pokoknya mah urang jaranji Pak Kuwu lamun urang geus jaradi presiden kabeh RT nu aya di Sukamaju urang diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Bapak RT nu taraera tata lete Bapak RW nu sok ranca daek nyontoan gawe oge bilih aya ti atas nami Bapak BPD aya teh ya anu nembe capek gawe sanajan buruhna kurang pati gede ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia para pamudi nu jembar ati para pamuda nu jembar dada wabil khusus sohibul hajat sohibul walimah tadi teh Bapak Haji sana mina teh Bapak Haji Jaji anu mana wi Pak Haji oh iya alhamdulillah regreg ternyata Pak Haji Jaji teh aya di payunan abdi sabab anu diperyogikeun ku abdi waktos ayeuna Pak Haji Jaji upami Pak Haji Jaji teu aya keung abdi engke bingung abdi rek saha salaman mun balik sabab ibu mah moal ngiring tanggung jawab nu tanggung jawab sepenuh nama Pak Haji sareng Bu Haji mohon ari ibu ikhlas ka dieu henteu diburuhan ku Pak Haji Jaji dipasihan berkat teu acan kapan atos kamari euy mah datos nyamungannya mohon kade ari nyamungan teh tong sok ngomongkeun nu hajat ieu mah jeung tatangga teh silih harewos ojo geus nyamungan encan abi manggus cenah tadi nyamungan ka Pak Haji ulah gede-gede teuing kuna berkat nage dagingna liat ai si macam ai daging atuh dah yang hipor nyamungan 5.000 atuh Allahumma sholli wa sallim wa barik
Hatur nuhun Pak Haji Janji abdi tiasa silaturahmi sareng urang suka maju. Insyaallah abdi niat ka dieu silaturahmi sabab abdi sareng urang dieu teu aya nu kenal sareng Pak Haji Janji ge teu kenal. Abdi teu acan akrab sareng Ibu Haji. Insyaallah saur Kangjeng Nabi barokah silaturahmi teh bakal panjang umur loba dulur ijem duit cenah. Ih kana duit we. Loba dulur kapan abdi teh teu wawuh jeung urang suka maju matak supaya jadi loba dulur insyaallah tos seueur baraya seueur wargi seueur dulur abdi moal hese uih ti dieu bakal kenging doa ojo isi aja makan duit wae menehejo pisan kana duit abdi mah punten Pak Haji da eta mah jamaah we mitnah atuh da ka abdi da abdi maka dia teh maksad bade neangan duit da abdi mah teu leungit duit wios abdi mah ku Pak Haji teu dibere duit oge asal balik menang amal ijem astagfirullahaladzim geus suarani mitnah kamu balik abdi mah teu butuh amplop oco teu tiap acara genan ku panitia sok diberi amplop soehkeun cokot osina alungkeun amplopna abdi mah nu diperyogikan utami amal da hirup di alam dunia maut urang sadayana boro-boro amplop dunia harta banda pangkat jabatan intan emas permata sama sekali tidak ada kita yang akan bawa mati naon nu rek dicanak maut ku urang teu aya deui iwati amal urang dan nu maut na oge urang sanes soleh jadi ari oco ari amal oco rek dikamanakeun atuh na geuning kalah mamawa nu soleh engke soleh maot rek mawa nu saha da soleh ge hayang babawaan ari oco teh tadi ngajawab teh teu konek wae geuning bawa efek lapar itu ari di dieu sok aya pangawasan rutin antara aya di Sukamaju upami bulan Maulid sok aya muludan pami bulan Rajab sok aya rajaban sok aya marhabaan di masjid sok aya awasan yasinan sok aya di Sukamaju tahlilan mun aya nu maraot sok taraklil atau bisa nu maraot eco ayo geuninganan paku ieu teh jamaah teh aliran sesat wunggul nyapirak ari nu maraot tarahlil ari nu hirup arudud ahu ti ditu ibu kadia ikhlas bade ngaos ikhlas ridho dipaksa ku Pak Haji Janji aya nu maksa teh aya tapi urang kadia teh yakin ece maksakeun betul mapai jalan sok bantuan atuh mapai jalan satapak ngajugjug lain kitu ih atuh sok tahu atuh mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan kitu teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maka heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi supaya menang pangarti kanggo pibeukeun diri jadi insan nu sajati tugasna kudu ngabdi di dunia panghampura Gusti di akhirat menang sawargi. Si Oce mah wur-wur bari teu ngalungkeun 1000 acan. Atuh di tukang wur-wur da boro-boro Oce atuh da Pak Haji ge teu ngalungkeun. Wios ketang paku dari kamu balik matara diulang lung tapi engke ari balik sok disakali oh Oce yakin nu dipalar urang ka dieu hoyong kenging pangarti hoyong kenging pangaji ti Gusti nu dipalar hoyong dihampura dosa Oce garaduh dosa insyaallah saur Kangjeng Nabi nyata hadisna nu angkat kana pangajian nu angkat kana pangaosan ibu tadi sateu acan dilengkahkeun sampeana bapak tadi ka dieu sateu acan dikepatkeun pandanganna maka Allah matos yakin ngahampura dosa alhamdulillah
lengkah karena ngaji mah ibu jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, lempangna jadi ibadah, kompak atuh diukna oge jadi ibadah, nundutan cek saha nunutan jadi ibadah. Aduh, alhamdulillah kalangkung ngecek wabil khusus anu sangat dibanggakan, anu bade berbahagia menempuh bahtera hidup baru neng cucu sareng Cep Irfan kah Wildan Irfan Hakim Hilmi, oh sungan teh Irfan Hakim, arti saya disuga maju ya. Wildan Irfan Hilmi di abdi ge aya tatanggi namina Irfan, singkatan pedah inung Nabi Irni bapana Mang Topan, jadi anak nate Irfan. Kapan aya nama usum ece budak teh singkatan kabawa tina ngaran inung jeung bapa ngaran Gani, pedal tete Goni tina Asmaul Husna. Jang ngange Abdun jadi Abdul Gani, kalau melotot ke abdi nyarekan moal abdi mah moal make Abdun Bu Haji, daya mah Gani mah lain tina Asmaul Husna, abdi mah ngaran teh singkatan bapak abdi Angga inung abdi Nani jadi Gani. Oh kumaha ceng teceng lamun bapak maneh Abbas inung maneh Kokom Baskom. Wah aslamun inung namumun bapana Iding anak nate jadi palabaetan lebih goreng jenggeleuh bapana Tata inungna Ai anakna jadi aduh taya panganten neng atuh ulah pajauh sing caket atuh neng. Kapan hari panganten mah dunia teh serasa milik berdua. Tosa berarti kamari nikahna. Oh tadi wengi teh meleman pertamanya atau tos kapenak teh acana atuh sanes di Koreaan atuh. Bu Ibu Masya Allah ini ngali panganten teh sok kayung yun sok ras emut baheula da urang oge ngalaman pangantenannya. Ayo ngaran panganten anyar mah jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru, melem pertama silih ciwitan. Aduh asli kealaman abdi mah salaki diciwit sugan teh datu tarik ece dasana teh teu kahaja diciwit teh ciwit dengan penuh manja, tapi kan kabocelek getihan rawasieun amak ditaros sakit enggak tengah jawab ping-ping hiji deui diasongkeun iwit euy cenah. Ajaran caina geus karolot kieu ciwit salaki tepikeun kagetihan teu puguh-puguh manya teu nampiling salaki. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedongdong, paling enak jadi pengantin baru, melem pertama silih gandong tong malaweng kana kejo. Riweuh atuh dah cuma ka ditu manggra mang cicing tong ngaganggu dah itu kalau moloh ka dinya. Cicing ayeuna makan santapan rohani heul angke jasmani nama ece riweuh. Eta si mangna ngaganggu ramang ke heula mang atuh. Cicing mang ke mang. Nah itu jadi gagal fokus atuh dah ka dinya. Kanu di topi nu keur mawa sangu. Sok turuban deui Bu cicing kege aya lah waktuna wamilda engke terakhir wajib milu dahar insyaallah. Ai makanan pokok urang dia naon ece beas sangu sanes beas ngan peda sangu nu sok dihuapkeun ku urang asalna tina piring ibi. Manya tina beas nyomotan remeh osok ibu taruang dina piring ulah kahade pepejeh tuang mana kursi tong na piring na karpet na samak ari cerek bisa eta bujur nyengsel na piring manya sangu dibalatekeun na kursi. Sipaku urus ya masyarakat teh areror kieu geuning. Bu tuh tos aya disadiakeun sesuai dengan makanan pokok kita nasi da makanan pokok teh beda-beda di urang mah sangu di Madura mah jagong naon Bu jagong ari japati mati baheula ge manuk lain jagong ijem. Astagfirullah. Manya jagong haliber
Japati mah manuk cuk. Tuh di Madura jagong makanan pokokna, di Madura mah di Maluku mah beda deui, lain jagong tapi sagu. Naon Bu? Sok kompak-kompakeun kege bakal kabagian aya mah fokus ka dieu. Bapak ka dieu melongna, Abah ningalina ka dieu. Geulis henteu Bah abdi Bah. Belas Abah meuli teu ngicup-ngicup. Bu, makanan pokok di Madura jagong, di Maluku mah sag. Ari urang mah naon? Jelema urang mah yes. Oh, tah geuninganan beki kapangi Paku. Geuning ti tadi ngajawab teh bener wae teh. Si orang masyarakat Paku teh remeh. Da geus ngaku sangu. Duh, di dia mah remeh teh ditariungnya. Kongkorongok. Ari nu kitu naon, Cek? Eta mah sora. Kapan teu aya ayam ayeuna teh? Eta mah sora, ngan sorana sora naon? Sora abdi, oco. Gusti astagfirullahaladzim. Geus ayeuna mah saruan ti Paku tah masyarakat teh kudu geura tarobat. Geura istighfar atuh teu sopan mubalik disebut hayam. Usah malikan deui kembali ke lab. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru, malam pertama silih gandong. Aduh, sok ayeuna ajaran Neng Ucu ngarenghi ka Aa Hilmi. Ada apa ayam ganong? Emang ayam mau kemana BAB? Pasti langsung kieu sok diganong. Ayeuna mah ajaran aja ngarenghi. Bapak naon ganong mah nya teh digejretkon. Beda tuh aja namina panganten anyar jeung panganten lama Bu, tapi sami sujuan mah sarua. Tujuan bade panganten anu baru, bade panganten anu geus bari, anu geus bararau Bu. Bedanya ari panganten baru mah duh baru ngah, panganten bari ngahuleng garalo jika nu keur teu boga duit. Bu gaduh duit henteu? Aya nu teu gaduh? Ada mau dibere ieu. Nu gaduh hutang aya. Sok atunya mudah-mudahan we tawasulkeun barokah ngaos teh eueuh hutang teh sing lunas. Tah nu amin tarik eta teh nu gede. Tanagana eueuh. Ih, coba sok suudon. Ngan lamun eueuh hayang ningali cirina jalmi anu gaduh hutang. Tuh eta tah nu make tiung nanyaing soal. Tuh da diomekeun. Can lunas itu. Aduh tujuan mah ece sami lah nu nikah Neng anu engal nikah kamari ece nu tos lami tujuanana naon litas kunu ilaiha dina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Sebagian tanda wahdaniyat Allah, kekuasaan Allah, Allah nyiptakeun ka alam dunia jeung eusina kalabat urang teh makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah. Ternyata Allah nyiptakeun ka urang teh dengan berbagai macam pasangan, dipasang-pasangkeun luhur sapasang jeung bantuan atuh ibu, luhur sapasang jeung kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung awewe. Wetan mah jeung kulon, kaler mah jeung kidul. Wetan sapasang jeung kulon, beurang sapasang jeung luhur jeung hanap, awewe jeung lalaki. Tangan azwaja di dia nu dipasangkeun mah nyaeta maksudna suami istri. Neng Ucu sareng Jang Helmi naon sababna min anfusikum. Jadi atuh kasep akhel Helmi Wildan Irfan Hilmi atuh geus sentungna Hilmi we lah. Mohon nya wios ari panggilanana naon? Wildan atau Cep Wildan. Mudah-mudahan Jang keturunan Jang sing jadi kiai. Da aya abdi gaduh santri tadi Raja Polak mukimna namina Ustad Wildan ceramahna hebat. Putrana ayeuna sami jiga bade turun ka bapana. Mudah-mudahan we dipasihan keturunan anu soleh. Bu, hoyong gaduh putra soleh. Pasantren keun. Pendidikan agama nu utami teu dididik tina agama mah cadu budak moal soleh moal solihah. Tuh tingali Pak Ustad ieu teh jebolan pasantren. Atuh ibu teu gaduh budak di pasantren sugan we atuh ece teh gaduh istri putra parawan tikahkeun ka santri. Gaduh minantu santri mah berkah, santri mah moal hese sabab santri mah sok sagala tiasa. Mitoha koret diruqyah ku santri mah.
pamajikan cerewet ulah da moal cager pamajikan cerewet mah tong dirukiah tapi dirupiah betul atah nu ngajawab betul ieu teh cewek matre aduh awewe ada uang abang tidak ada uang abang tung kerifit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang ka salaki wung wung wang wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gitu kebirit ngabibita sayang berit sami neng sadena gelah nu nikah mama mah kapungkur sareng apa supaya litas kunu ilaiha menak kabeungah menak kebahagiaan runtut raut sauyunan muncek basa urang suka maju hilir mah kacai jadi baraseuh kacai mah ce sakinah mawaddah warohmah ngan eta bahasa teh betah sakinah sing mawaddah sing warohmah punten ece tujuanna mah sakinah wungkul ari mawaddah jeung warohmah modal untuk sakinah ari sakinah teh tenang adem ayem tentrem gemah rifah romantis harmonis bu tapi pun tenang sanes bade nyingsieunan Bu Haji mah ayeuna nuju engal nikah keromantisan kemesraan kemanjaan terpancar segalanya tapi satahun kaditu mungkin kemesraan itu akan sedikit menghilang betul ibu ayeuna sok mesra keneh tara aduh geus parewat kieu mah boro-boro mesra sarege pa jauh-jauh di deketan ge ku salaki teh lah cenah teu nafsu cenah baheula mah da teu kieu payudara mamah teh baheula mah nur anak ayeuna mah ditoel ge goyag-goyag di bawah nangkara keung jiga nampuyak jiga ceplok nog di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu wios pak hitung-hitung dahar baso urat we lah bu sakinah tujuanana litas kunu ilaiha teh tenang harapanana bahagia nu dipika hayangna tapi emut neng sareng aa ujang Helmi ujang Wildan modalan supaya orang menuju rumah tangga yang bahagia yang harmonis modalna hiji mawaddah dua warohmah wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah wa ja'ala nu ngajadikeun sakinah mawaddatan hiji mawaddah warahmatan kadua warohmah naon ari mawaddah teh CINTA hijikeun sing tarik atuh ibu dulu pernah mengalami bercinta pernah apakah sekarang cinta ibu masih ada wah bohong rasa cinta sok tong asa-asa tagedenganan jurig TV mah bisa nyorak nyambung sok bareng-bareng rasa cinta pasti ada pada makhluk sok tarikan sejak lama ih sok entong digenggam di nati koro bisa setruk bekaskan sok hingga kini tetap suci takkan hilang sampai datang aduh awas nu teu milu nyeri huntus ya sok tungtungna renung Allah ngareunangeun ceuk manehana mah teh aduh atuh da yakin moal mungkin ayeuna neng cucu kersa ditikah ku awil dan lamun neng cucu teu bogoh awil dan ge sami sabalikna moal kersaeun nikah ayeuna ka neng cucu lamun awil dan teu cinta dengan cinta ternyata ibu kalah kuat naon sababna tuh bela ayeuna jeung Wildan urang mana ieu urang dia masih kene sa RT teu Masya Allah hebat tuh sabar Pak Kiai sabar santri na alfiah wa fi tiarin la yazil pun fasil idza ta'ata yazil mutasil tong waka ngadatangkeun nu jauh nu deukeut we heula mending kieu tah aa kanu caket mah gampang kabur kanyat nyusul puguh lah kunaon dengan ece kekuatan
cinta, ku cinta kalah segalanya. Mata sok aya paribasa. Kalau cinta sudah melekat, teh kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah membara, teh ucing terasa peda. Ah, pret cek saha. Teh ucing asa peda. Wah, cek anger we teh ucing mah kumaha. Oh, atuh sia cuma hasem cenah. Masuk ngaletakan teh ucing. Geuning apa teh hasem teh. Ngan pun teneng cinta mah mualami geulis. Wildan cinta mah bogoh mah tara lami. Sataun paling lami. Kunaon geuning cinta tara awet. Kunaon cinta teu abadi. Da cinta mah ibu sokeuna kuseep lain setan. Sok aya seep. Nah, kunaon geuning make seep da akan berubah. Ayeuna bogoh mun karna geulis, bogoh mun karna kasep, yakin kasep eta akan berubah. Sok salaki ece beki kolot, beki kasep, beki kasap. Oh, pamajikan akang beki kolot, beki geulis, beki peot. Yuh cek, geuning urang teh baheula mah da jiga neng cucu atuh. Rarai mulus glowing. Nah, kunaon ayeuna kalah pinuku kokoloteun. Atuh dat neng isukan kuneng bakal karaos nu namina rumah tanggi ayeuna sote bingah kado can dibukaan neng. Artos seueur keneh dahareun balata keneh. Rek teu bunga kumaha dunia terasa milik berdua. Kaditu beki lami pasti ujian dan cobaan, rintangan pasti aya. Mi hape neng sing kuat Bu sok ayeuna mah tingali meleman pertama neng jeung salaki da moal aya pipaseun boro-boro hayang pasea hayang hitut kitu wani era. Betul? Kealaman abdi meleman pertama geus teu kuat hayang mulus patuangan dia hayang bobos daerah tuh ceus sieun kalepasan hareupeun salaki 3 poe mah ditahan we kabebeng akhirna mah da kalepasan atuh sugan teh salaki teh teu aya tukang ngik atuh salaki teh geger yayang entutnya cenah isina abdi oce ayeuna mah tos sarapuh kieu mah pun teneng isukan mah bakal karos nu ngaran hayang hitut boro-boro hayang teu hayang ge diharajakeun. Ayeuna mah salaki jeung pamajikan teh kalah pagede-gede hitut. Salakina di dapur dut. Olah pusing pamajikan teh kaharti lah eta teh hitut nyungkun sia teh. Olah ditemal deui ku pamajikanna pret. Sok kada yakin yang bakal kaalaman gitu teh. Alah lalebay sote ayeuna jaim sote ayeuna karena masih ada Bu. Di mana ibu eta tumbuhna cinta? Dari mana ece datangnya? Sanes kitu. Dari mana ece datangnya lintah? Dari sawah akang turun ke kali. Dari mana ibi datangnya cinta? Dari mata ala ece turun ke kompak atuh turun ke hati tuluk tuk ketuk tuk tah geninganannya karena edan mah nyambung asli abdi masih teteh eta teh nu ngangetiung hejo abdi mah teu orang nyebut jereng ngan kunaon abdi nyebut tuluk tuk meni langsung jeung bohong-bohong jereng cenah matak cek abdi mah pakuda ka masyarakat mah mending kene ngajak edan sakali tuh cek atulah yakin sok diajak eling masuk jara rempling ayeuna mah puguh geus aya nu adan tadi masjid teh hayya ala sholah api-api teu ka kuping watir nu adan teh kalah frustasi ya geus ku hayya ala sholah hayya ala palah masyarakat teh eueuh nu daratang akhirna teh geuninganan eta sok pantes nu adan teh kalah ngalagu di jero masjid bari sorangan ngalaguna ge bari eueuh nu mayar boro-boro nu mayar nu nyamper ge ece teu payu nu nyamperkeun ge hayo we nu adan teh bari sholawat lain sholawat eta ngahariring eling sok aya nu kitu eta teh balas pusingeun teh teh nu adan teh da teu areling atuh da kamaran ayo we eling ngan yakin ece sadar diri da boro-boro budak atuh zaman kieu bari mah kolot oge ayeuna mah geus aya nu hoream kana sol rumaos ibu sok aya teu purun kana salat pang teu purunna salat naon isya jeung salat ditambah ku salat lo sama salat jeung salat mag geus lunas kabeh tah cacak
nu parduna geus harorea ngalakonan komunus sejena sok geura ece dah hade ieu urang eling-eling umat urang ngajak salat subuh dabongan we cek ece cenah teu purun salat subuh bareng sok bareng eling tarikan awas birodiah miluan sok diodah terus subuh eta urang keur di kanggo pibekalan tah kitu arapal geuning barisa cah nu kitu teh eueuh hariri ngajak teu eling ibi piraku wayah kieu ngajak salat subuh mata abdi mah teu miluan tuh cih lohor gencan hi atuh sok coba ngahayukeun hayu salat subuh teu eling duh punten paku mah kudu dicareuceuh Allahumma shalli wa sallim wa barik bu aduh tak itu ari hirup hayang barokah teh ece sok ya keur panganten wajar ayeuna panganten menang 3 poe makeun teh berjamaah ngan ka ditu mah mohon maaf ce hayang barokah rumah tangga hayang barokah keturunan kehidupan kudu salat awal waktu berjamaah Dimas ieu mari salat hayang ayeuna naon ari rumah tangga hayang barokah hirup hayang genah tumanina ari berjamaah tara kan juga nu nya tiung dipake sirah di tiungan ari kalakuan unya kanyu ka emok aya nu sok unya kanyu ka emok aduh bari emok ieu geuning saya berjanji galau moal barokah ya cek irup rumah tangga yang barokah mah syukurin nu aya tarimakeun ridokeun kana naon bae pamere ti salaki sanajan saeut kitu ridho ece ku salaki dina pakahan duit 5.000 sapoe cekap moal 20.000 atulah satahunan cukup belikeun kana kalender ce sok simpen we dina meja makan kalenderna keun antep salaki sineng ngadahar Agustus naon hesena ece cek salaki teh mama hayang susu tinyuh Januari mama hayang ngarokok gerelengkeun Februari dunia mah taun wa khairu mata'i dunya al-mar'atu sholihah neng dunia itu perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleh di antara wanita anu sholihah cirina pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya jadi ece nutupan ora teh wajib ditiung teh ulah keur ngaji wung sok ayeuna mah meuni buni datang ka imah mah dialungkeun dahareud ararat bayung cik ibu ari awewe lamun ditiung wae sae henteu teu sae piraku keur dikeramas di titiung ayeuna mah sok nararingkah atuh da tuh ningali abdi mah ningali bapak-bapak ge ayeuna mah meningkat aduh ningkah gaya tampilan teh cik punten bu ai di dia dina pangosan rutinan bapak-bapak sok garayak itu tara biasa nama abah lamun kana rutinan pengajian tampilan sok make sarung kari-kari abah geuning ayeuna mah da bade ningali mu bali goh ti Pangandaran eta abah meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu negara Raul zaman now nini ayeuna mah angkat kana pangosan rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka Pak Haji Jaji da bade ningali mubalighah ti Pangandaran sok aya hadro jeung genjering eta nini meniningkah make celana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing dikoet ku anak eta nini make ada awas silakan tong fanatik abdi mah teu fanatik ibu make legging mah enggak tapi punten luarna teh nganggo nu kieu tah nganggo syar'i nganggo muslimah ieu mah di legging wungkul numpak motor nangkod bujal kaciri bujur leheung lamun mulus hapur tamat kacungcurungan leungeun bajuna lurah luhur sabelah ih bu naudu bu araya geuning ayeuna mah da kitu aduh panona alus irung alus
Abdi pasti karena edan memual teu nyambung. Sok balikan deui sok kecet teh pasti arah rapal. Panona alus irung alus ditempo ti hareup ngan hanjakal pisan kalakuan gunta ganti jalu teu sirikna unggal. Aduh, nah aku naon nu bangor loba nu, nah aku naon nu gelis loba nu. Jika nama ngerasa asa aing hade bisa lain gitu bisa payu kasasaha antukna jadi bu gening arapa leta kulit kelir koneng Icu Pak Haji bisaeun huntuna bodas tipung aduh biwir berem-berem jawer panon coklat agas sugante moal manfaat ngapakeun lagu eta dina mobil tadi cuk akan bae Pak Haji Jaji entong panatik lumayan piduiteun lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tameneng kene kieu menutup aurat tuh gareulis ieu diantawisna ciri wanita sholihah. Neng kade cinta ulah gade neng kapireumpeunnan ku dunia. Cinta karena dunia mualila, cinta karena kasep mualami. Nu kumaneng nu bakal awet neng ulah karena kasep tapi karena anu ngadamel kasep ka Awildan. Tong karena gelisna neng tapi nu bakal awet cinta karena anu ngagelisan ka neng nu ngadamel gelisna. Berarti nu awet mahabbatan lillah cinta karena Gusti. Bu sok daya nama orang tos teu cinta yakin atuh dina panggilan dina bahasa ge jeung salaki beda ti baheula. Ibu kapungkur nuju enggal nikah dipanggil ku caroge naon? Neng. Nyai ari ayeuna naon? Mamah. Mamah berarti ece ka salaki papa. Teu nyambung ari mamah papa. Kieu yo mamah papa. Mami papi eta setelan je. Mami ya papi. Mama ya papa. Papa mamam. Papa ya mamam. Aduh, Abi tak Ustad Abi ya Umi. Ngan sok aya ieu nama anu carogena teh manggil ka bojona, Bunda. Tah berarti salakina teh panda eta teh. Aduh lah cok. Oh ayeuna tingali alah aya nuju panganten maneng ka mana-mana ge moal papisah lempang usum hujan dituyun ti seureuleuh gedeblug labuh embis lebay monokan letan lagi gebis ge embis cek salakina teh angun tarawantun ngantunkeun pageye-geye sasarengan geus lila maneng lain kitu 100 meter kakarek nuturkeun antosan nuturkeun gedeblug labu geubis teneuleu tuda. Tingali komo nuju bobogohan paling sebel abdi mah ningali nu keur bobogohan aduh ngabonceng ka bogohna teh rem jeung kupling teh meuni maen bisi ka bogohna ragrag meureun da lain kitu sok neng geus lami isukan nikah mawa pamajikan teh jiga mau karung pare. Bageula mah aya rem kupling main gejelig. Duh meuni mameungeusan sakit enggayang teu kumaha gejelig. Enggak, muntang kana cangkeng, muntang. Ayeuna mah hayang muntang kana cangkeng teh dicarek. Gejelig, gedebut. Pamajikan ragrag sugan teh herek nulungan. Salaki molotot bari nyarekan tah cek aing tadi sia tong milu. Yo ari ka salaki teh kudu turut gerak. Da maneh mah mending ngicrik wae mending mung tinggalin. Tak geuning labu untung cungcurungan maneh teu peupus Gusti. Tuluy pamajikanna teh ceu bari ramisak da nyeri hate dicarekan. Naek deui kana motor dibonceng deui. Hayang muntang kana cangkeng da bisi labuh deui meureun ceu. Gibog dicarekan. Tong kana cangkeng sia ungap. Pinah pamajikan teh muntang teh kana tak-tak kalah jiga teko pamajikan teh kieu. Dan nu sabelah kana tak-tak nu sabelah kana beko jadi kieu. Cek salakina teh wah sama orang sel butut cenah. Ya Allah cek keneng ulah dipake
make nyeri hati ngan aa kudu boga perasaan. Punten Pak, sekali hati perempuan terluka awewe masuk hese obatna, betul? Bu, nyeri hati teu lamun dipolotot ku salaki. Nyeri asa capek gawe teu kapage harga dirian urang teh, betul? Yo Kang sing nyaraah akang teh ka pamajikan malikir. Da akang teh moal bisa sukses usaha tanpa ada doa tinu jadi pamaji, tinu jadi awe. Bahkan Nabi Muhammad mah balasnya ka awewe ka kaum perempuan bade ngantunkeun alam dunia nu dititipkeun teh umat salat An-Nisa nitip awewe piraku Kangjeng Nabi menimikanya ka awewe maknya akang nu jadi salaki ka pamajikan teu ngahargaan. Cuk ku boro-boro mun urang mah jiga si Lesti dicekek atuh. Yo cak abdi maka karek disentak meusan ge sok nyeri hati ku salaki teh keur mah capek gawe urang ka ditu ka dieu ger abdi mah beurang peuting pangajian datang ka imah meneng karos ieu ku geus jadi pamajikan mah ceuk komo geus boga budak pagawean teh full time 24 jam teh teu eureun urang mah beurang nyamel ti peuting disambel beurang nutu ti peuting. Sok gerak kuniang neng guga lulungu da urang teh teu brabobo kaganggu ku budak geus reh kapan bapana ge sok milu ngaganggu koceak budak tengah peuting saha nu ripu nganenan nu jadi pamajikan ieu nen bager budak geus reh kapan bapana ge ti kajauhan gogorowokan cek bapana tak mulai orok jabri gogowakan piraku ku ece diantep bisa kala beki tarik nyerakeun ka tatangga beureun ceuk ece teh sampeurkeun ka dieu tah sabelah deui nganggur kop daripada mubadir masuk tah parasmanan jeung budak nu sabelah ku bapana nu sabelah ku budak netepi ka hulu susu teh offset ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal gerace hok ece geus gugah tuluy ka dapur ece tas salat yakin ce punten bapak-bapak sok aya anu kasar ka pamajikan geus teu kuat lapar istri nak bojona poho ayeuna teu nyolokeun mejikom ditajong jeung mejikomna sia teh rumah tangga teh meningkat eueuh pisan ngahargaan ka salaki wayak ge can asa Gusti kanggo laki tu sayur pait meusan ditamplokeun jeung katel-katelna punten Pak kekerasan dalam rumah tangga aa tidak boleh keras mah mangga ngan kasar tidak boleh keras aa kuduna neng teu make tiung cek aa neng doraka tiung pake keras bagus ari kasar mah sekali ayeuna aya teu panuju saha kadua gaplok ulah nu kitu mah da nyeri hate boro-boro disiksa kakarek dipelot oge Bu Haji masuk nyeri hate ku salaki teh keur mah capek kamari mata Pak Haji jaji ampir we abdi teh cerai jeung salaki teh aslina cenah nyeri hate ku salaki atuh da keur mah datang jauh pengajian teh ti Bogor datang salaki teh puguh-puguh teu beunang ditanya biasana ge menikah abdi teh sok manja cupika cupiki cun pipi kiri cun pipi kanan abdi ge sok milu we nyium tarangna kapan barokah ece ari nyium tarang salaki balik ngaji teh akur jeung nyium hajar aswad sakali nyium hajar aswad 70 dosa nu leutik dihampura ku Allah peperihan ibu ka Mekah can bisa can mampu hayang dihampura dosa sok ece teh unggal balik ngaji ciuman tarang salaki osok tara bade ayeuna astagfirullahaladzim sok repeh we ece mah tong loba obrol talian we leungeun salaki ringkus sukuna golerkeun we wayu dina kasur cek ece teh cicing sia salaki aswad gitu cium tah sakitu we menang 70 dosa leungit komo lamun merelak nyiumna wah beki erep dosa komo deui lamun salakina hideung mah anggap we hajar aswad aja Allahumma shalli wa sallim wa barik setari ate ku naon ka mamah teh tadi bae wae ku mamah teh maca salam ngemah ge menit dijawab ku ate hoyong naon ate hoyong panta tok ada peda we kan biasa abdi sok disuguhan panta tah jiga kieu hektar di leueut kudu hajat teh sok dibahankeun mata ngahaja ku abdi teh di leueut Bu Haji da bisi salaki amek deui aya jang nyomona teh panta sabe teh ate ku naon hoyong panta tok cenah hoyong teh pucuk tok hoyong nenen teh hayang cenah nya kunaon atuh ate sagala teu hayang kunaon sok jawab ate bae doa ka mamah kalah ngajak pasea mamah nu kunaon sing jujur ka ate tas di mana ngaos teu percaya naon matak jadi teu percaya piraku balik ngaji dina mobil eueuh berkat kitu tah eta Pak Haji eta biasana ge ari balik ngaji mah dina mobil teh sok aya beas no biasana ieu mah Pak Haji biasana ieu mah biasa tara tilangalun sok aya we biasana ieu cenah Pak Haji mah di dieu teu biasanya biasakeun teh ayeuna
ih daripada angki abdi pasea deui sok abdi mah teu hayang nu kamari ge nyeri hate keneh engke pasea di jeung salaki daripada pasea engke jeung salaki mending ribut we ti ayeuna jeung paji jaji Allahumma shalli wa sallim wa barik Bu cek yuk kade ulah ngagugulung cinta da cinta mah mualami ulah karena kasep ulah karena ayeuna geulis nu penting urang niatan cinta karena Gusti Allah yakin ece akan menerima pasangan dengan kekurangan sekalipun cek batur salaki ece goreng patut ari ece geus karena Allah mah cintana di mana aya nu ngobrol kitu teh salaki teh diupahan bapak tong nyeri hate bisi akang ngadenge cek tatangga geuninganan ka mamah teh kitu tatangga teh protes meuni daek cenah salaki goreng patut dah henteu cek mamah mah bapak eueuh deui disuka maju hilir nu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati bapak salaki mama aduh aya di dia jalmi nu huntuna koneng jujur cik ce lamun jelema huntuna koneng jorok henteu teu jorok eta teh ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng itu jadi lamun aya jalmi nu huntuna koneng berarti gugusina ge cikur lajak meureun cari hamna letahna jahe tos teu aya cinta neng aya nu kadua naon warohmah ari warohmah teh kasih sayang kanyaah kadeudeuh saling pikasih saling pikaheman bu ibu nyaah teu kacaroge tapi sok aya pasea mah sok pabaeud-baeud pabetem-betem tepuguh judul sok parere omong tapi sok akur deui keuna biasa ngan kanyaah teh tanu bakal awet dina rumah tangga neng tapi neng tong cemburu ka caroge tong cemburu ka bojo lamun geus boga budak pasti kanyaah teh akan berubah nu tadina masing-masing kanyaah ka pasangan teh 100% lahir anak akan beda 80% gegedena nyaah teh ka budak 20% ka salaki jeung ka pamajikan untung teu leungit oge jadi ageng namanya kasaha kabudak sok nu dibela ku cek salaki usah jauh-jauh teh naon cik ngabela anak pamajikan tara nyebut ngabela pamajikan anak salaki ece balik ti panyabaan balas sono anu sok pangheulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan bisi we salaki ece mamang ku ece heula ai budak nama teh ngahuleng tengali ece balas salaki ece nyaah ka budak balas saroga ibu nyaah ka putra ningali putra lancinganana morosot ku salaki teh geuning sok dibenerkeun da ka budak mah ageung kanyaah beda jeung ka urang kanu jadi pamajikan Gusti da ka pamajikan mah geus kurang kanyaah ningali pamajikan calana nu geus bener ge kalah diporosotkeun ku salaki teh aslina yeuh neng lamun karena gelis karena kasep moal kasep isukan neng moal gelis sok ku ajaran engke neng cucu dikeureuyeun salirana bakal bareuh bakal berubah hamil ngaranna sabaraha bulan hamil saya sakedap neng 9 bu ari hamil 8 bulan ibu eta budak di rapat tuangan ibu dikandung sok aya ngaraos abot aya tuh salaki ece mah punten Kang akang teh ulah ngeunah nyieuna wungkul sing bisa ngarasakeun beratna kumaha pamajikan keur hamil akang mah berat nyanak beban dina tak-tak sok diencangkeun dituna heula istirahat heula ibu 8 bulan ngandung budak bisi ibu keur kagok rek ka pasar era ngagegenol budak osok di PHP-keun ka salaki bisi we pernah cuma me HP heula Kang tuh kemana-mana ge dibekel ka bawa ka sawah dibawa ke pengajian ka kebon ka madrasah neng isukan bakal keros neng papa neng isukan moal kieu salira neng isukan akan berubah tos hamil 8 bulan Gusti neng tingali budak siku nanti ulu sok nojeran geus 8 bulan mah da budak teh geus keseleun di jero teh totojer hayang keluar bapa nanti luar totojer hayang ka jero untung teu perwis oge mata kade kudu jadi suami setia selalu siap antar jaga bisi dikersakeun nyoba jauh usaha geus 8 bulan neng kakandungan neng hamil bojo ayeuna hamil tong ditinggalkeun bahaya bilih pecah ketuban heg ayeuna teu kanyahoan sok ari aya mah engal salametkeun canak ka bidan tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan sok neng naik kana ranyang nyamuhun atuh bidan da kana kenteng mah luhur teuing tarik napasna atunya pasti da tarik tamang mah Agustusan hujunkun
tah sakuma setiana salaki pun tanpa mual milu babantu ngahejeun. Salajan akang babantu ngahejeun ka pamajikan moal matak ngaluarkeun budak koneng nu aya. Mata kakang jangan merasa gagah, lalaki tong merasa kuat. Ternyata sekuat-kuatna lalaki moal mampu ngelekeun kekuatan awewe. Awewe bisa hamil 8 bulan, lalaki tong boro-boro 8 bulan, 4 poe 4 minggu bisaeun moal lalaki hamil. Sok Pak RT bisa hayang duit lah ku abdi ayeuna rek dibere 10 juta. Hayang 50 juta sok dibere ayeuna tapi kudu hamil heula. Bisaeun moal ceu. Awewe mapunten bapak matak sinyarah ka pamajikan teh ceu. Yeuh geuning di bumi teh urang teh ti mimiti nyangu gegerok masak tuluy ayeuna ngepel ngistrika salaki atawa awewe nu migawe. Oh geus ayeuna marek dibejaan punten Bu baca bapak dina kitab Ukudulijen kawajiban sagala eta nu dipigawe teh lain kawajiban awewe tapi kawajiban salaki. Yes geus isuk mah cicing tong garegeroh tong nyararangu tong malarasak da eta teh kewajiban sing tarik osok salaki ece masak anger we nu minggawe teh nu nyangu nu gegeroh kompak nu ngistrika nu masak nu ngepel nu ngasuh budak cerik ge di aisna ku samping ye piraku ku awewe maknya inung dibelitkeun kana tu punuh hi sok paingannya atuh kunaon kutan Allah teh ternyata lamun urang ayeuna merenungkan diri Allah menciptakan ka awewe teh tina tulang rusuk. Ari tulang rusuk di paling kiri dekat dengan kolbu dekat dengan hati. Kunaon awewe ku Allah Bapa teh diciptakan tina tulang pundak sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Ingat Bapak nu kudu mere duit teh sing kompak mumpung aya nu kudu mere duit jang meuli baju teh nu kudu mere duit jang meuli skincare teh sagala nu kudu nyukupan teh awas ulah tibalik Kang aya salakina gawe sare teu sare udud teu udud ngopi teu ngopi ngusup teu ngusup gapleh oi pamajikan buburu ka ditu ka dieu mohon maaf Bapak Allah menciptakan wanita bukan dari tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kunaon awewe teh diciptakan tina tulang kepala wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga berarti tanggung jawab sepenuhnya adalah kunaon teh diciptakan tina tulang suku wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon diciptakan tina tulang rusuk deket jeung hate itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes sing tarik atuh acungkeun pereupna sok awas nu teu diacungkeun berarti bau kelekna sakali deui geus urang daremo ceu jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari. Bu kadenya ulah asa bener ece kita tadi meni yes asa dihatean salaki teh sarua boga jasa ece kudu ngaregap diri jeung ngusap dada. Kunaon ibu teu bisa usaha geuning-geuning ku pake eta emas menikat rencem kenca jeung katuhu dipake geulang ece kang kalung gaduh baju nu pangmahalna ti mana salaki nu usaha salaki nu mere duitna salaki nu nyukupanana matak tong dileleungit kahadean salaki sakumaha leutikna. Hargailah suami. Yes gitu Bapak asih Bapak mah eueuh kahayang teu nyora. Jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau khianati marahnya suami murkanya ilahi. Awas ladang ngaji coba amalkeun ku ibu mun salaki keur pusing pamajikan entong rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung wayakna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung
Allah awas bahagia rumah tangga jangan tergantung dengan pulus. Aya nama awe zaman kiwari makitu paku aya pulus lulus eueuh pulus mampus. Aya cicis romantis aya cicis anarkis. Mata kunaon kutan gara-gara kamari wabah corona aya covid ece seueur ayeuna anu cerai dina rumah tangga dugikeun ka angka ayeuna janda meningkat ribuan gara-gara covid. Atuh da boro-boro nu hese usaha abdi ge tukang ceramah ceker covid makalah ka di karenso 3 bulan teh paku abdi eueuh pemasukan nah langsa akhirna mah keur usum covid banget abdi teh kalah loba hulang-hulang utang si Ece mah si Ece mah mana jiga nu dendam ka abdi teh tadi dah Ece teh ya urusan naon jeung abdi sih hayu we mitna Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk tarimakeun aya syukurin aya yuk urang saling pikanya insyaallah neng ku rumah tangga modal awet ku saling pikanya insyaallah sanajan geus kolot rumah tangga bakal tetep sakinah sare sanajan jeung aki-aki ngeuna muhun kitu Bu sokeun panggilan beda mada wajar urang teh nyesuaikeun ayeuna neng ayang aduh da ayeuna mah Ece teu pantes bade ka mana ayang duh ari suku jebrag teu pantes da kumaha saldo naon ge duh papap mau kemana mau ngantor naik Fortuner eta mah sapertos paku sapertos Pak Haji da gaduhkeun mobil naik Pajero ari ujang urang mah da boro-boro gaduh Pajero nu puguh mah pajajal-jajal di jero we aduh ai Pak Haji pantas atuh papap piayang aduh papap mamam teh bumi nage minimalis ari urang mah bilik hinis bumi na Pak Haji mah dipayun make parabola urang mah paraseuna ngebuul ti apoe jalan-jalan unggal dinten nganggo es kudo salaki urang mah ngadodorong es cincau ce sagala ge kudu aku rejeng kaayaan duh mau kemana papi mau ngantor ieu mah tatangga mah meuni geunylung sadesa papap mau kemana mau macul yang Yayang mau kemana izin pap ada janjian sama ibu-ibu di grup WA emang Ayang mau kemana mau ngalat tutut sesuaikan ku masaldo Allahumma sholli wa sallim wa barik Allah inti pangaosan ieu paginten neng yuk sing kuat iman kahade dina rumah tangga da gogoda jeung cocoba bakal aya kumaha tujuan supaya sakinah kade modalna cinta jeung warohmah alias kanya doakeun mudah-mudahan ieu rumah tanggina sing bahagia dunia akhirat Pak Haji nu janten sepuh tawisnya kan nu janten putra selalu berkorban segalanya mudah-mudahan utus dikorbankeun ku Pak Haji sareng Ibu Haji sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala barokah wasilah ku pengorbanan ieu mudah-mudahan fala putra na sing saroleh sarolihah sakitulah nu kapihatur watir Ece mun geus hayu we ulak ilik ka ditu tuh Cipeujeuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sarestu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keun aku bahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu Ece nu ngajawab lapar berarti Ece teh hoyong daharnya ayeuna tutus aya Ece alhamdulillah syukuran terakhir Pak Haji di dia mulia di payunan Allah sabab amaro bi sodaqoh tos aya sodaqoh amaro bi ma'ruf tos aya pangaosan amar ma'ruf nahil munkar tilu islahin bainanas ieu riungan Pak Haji dilebetan ku silaturahmi Pak Haji tamplok rahmati Allah keberkahan ti Allah kamuliaan ti Allah karena aya tilu unsur ieu ngan syarat ibu nu angkat ka dieu Pak Haji nu ngayakeun acarana oge sami ibtigha amaradotillah kudu karena Allah insyaallah lamun karena Allah sadayana fasaufa nu'tihi ajron azima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.